Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Aura, Abdi ti MPLB 3. Bade macakeun biantara nu judulna disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadayana tiasa patepang deui dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sareng salam mugian salawasna dilimpahkeun ka Nabi Muhammad SAW anu ku sim kuring dipikahormat. Bapak, Ibu, guru sareng rerencangan sadayana anu dipikanyaah. Dina ieu kesempatan sim kuring bade nepikeun biantara ngeunaan pentingna disiplin. Disiplin teh mangrupa sifat anu penting pisan pikeun kahirupan urang sapopoe. Jalma anu disiplin biasana tiasa ngatur waktos hade sarta tanggung jawab kana kawajibanna. Di sakola disiplin tiasa diterapkeun ku cara datang tepat waktos, ngumpulkeun pancen dina waktuna, sareng nurut kana tata tertib sakola. Lamun urang biasa disiplin ti leuleutik engke bakal jadi jalma anu sukses tur dikaresep ku batur. Ku kitu hayu urang sadayana diajar disiplin mimiti ti ayeuna. Sakian biantara tiasa sim kuring tepikeun mugian tiasa janten pangajaran pikeun urang sadayana. Hampunten upami aya kalepatan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.